caang padang narawangan ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur indatullah nun Gusti neda papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan bray bukakeun eta mana singa gebrai mana al imanu uryanun walibas suhu taqwa ari iman teh buligir sok kosongkeun heula jiwa kakara baka pinangih jeung katakwaan takwa teh bajuna iman beres Pak pangna dihalang-halang ku jisim abdi teh bongan agar teh rek nguturkeun hawa nafsuna dakwa kudu nuturkeun nafsu eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempukan ai dina pupuk mana centreng nafsu teh mata kaduhung badan nu bakal katalangsara diri nu bakal kacing cirihi rubuh bakal ku laku tigubrak bakal ku akhlak saluhur-luhurna jelema nu giruk moal burung amruk ku lakuna sagagah-gagahna jelema nu murka moal burung cilaka ku awakna ku akhlakna pangnawa nyarek teh eta nafsu ini rek tidak durukan sanajan mesat gobang oge da kabuyutan atuh kapanerian jadi mesirono hartina geus kadoktrin tah kunyaah ka bapa doleh dihukum ainyaah bisa nyilakakeun lamun nuturkeun hawa nafsu sapertinya ka budak ujang sia matong sakola deuleu loba kendaraan bisi katabrak eta tina nyaah tapi nyilakakeun teteh ka anak engke di akhir nah nafsu nu kitu kalau tes nah anu tekad nu bieu teh narek disebut bekok eta wa telepan rek disebut mati atawa racun eta teh tina boga rasa ieu aing pangjagona ieu arna sawarga geus boga rasa nu aing bari eta sawarga teh ngan ukur angan-angan ngan ukur dina lamunan hartina teh tulul amal panjang lamunan sanajan ngadoa eta moal dijabah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing putri gelis kagaweran capek etang tara nyarita amis budi tara seuri berekan tara masihkan upama init-initan memeh kurang init itu mah geus nepi nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega cing ku agan teguh nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih marukana teh samping batik tetungtungan diketek teu dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan
gerak pangihan diri sorangan muasa baka bisa nyako karena tapak soang dina bantar lintang ti soangna tapak meri dina leuwih lintang ti merina moal aya nu bakanya ho kana hatena kaangkung lintang ti kangkung aya cumanena hoy tu sangka ieu aki-aki batok bulu besi madu paingan disebut semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam darewas aku kasauran agan tadi make rejeng rek ngarobah akhlak urang-urang astina leres iya Allah anu maha dina sagalana moal rek ngarobah kana nasib eta kaum sahinga eta kaumna ngarobah nasib pribadina Allah komo anjeun ngarumpak kodrat irodat sampean ngomong kamana karep marke yegrek numpes kejahatan geus jadi eta teh geus jadi kun payakun hade jeung goreng teh geus jadi manusia mau bisa numpes paling-paling manusia berusaha nyaeta untuk meminimalisasi tensi kriminalitas untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan ai numpes hartina anjeun sanggup naon nah bakal leungit ieu kejahatan di dunia eta teh asa bener teteh asa teteh moy padahal nafsu nu nyeretkeun cing kaula dek nanyakeun ari anjeun ucing manusia mana manusia teh ieu saya tama dadana ieu leungeunna nya leungeunna eta pangamuna irungna ceulina panona sukuna pejitna jantungna ai manusana meni asa pang benerna eta rek modaran batur ka doktrin dek widadari jeung sawarga bari jeung abstrak teh mitos lamun nuturkeun lamunan mah jauh tina pri kamanusiaan hayang ka sawarga hayang sawarga mah lain keur nu hayang keur naon keur nu iman jeung takwa ka Allah itu mobil nu di dealer lain keur nu hayang keur nu meuli keur nu hayang mah isuk teh bea ayo ukur hayang ukur bari teh dibeuli mah ngadukur malah dek nuturkeun nafsu Allah eta andalan teh boga Braja Musti yeah. Boga Braja Wikalpa yeah. Boga lamatan Denta Wisesa Sabta Purwu Bajingiring Tapak Nenggala yeah. Dik pake angkeuhan teh yeah. Bener ya yeah. Leuleus ya Allah Gatot Kaca ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan iya mana gablek Braja Musti teh sok buktikeun mana nu dipake andalan nu dipake angkeuhan teh Allah ngawartosan nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh nu rek dipalalukir teh nu mana lulus wa gunakeun Braja Musti pan boga angkeuhan eta sok anu dipake andalan teh pake Allah ueuna naon wa tah bukti nama manusia mah ueuna naon teu gablek naon-naon lah haola
ya malah haola rek dipake nekad Ini jauh di keterangan. ilmu beraja musti di teangan bener ilmu mah kudu di teangan pek lamun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku hartina ulah disalahgunakeun percaya ke Allah percaya Allah ngayakeun sawarga percaya Allah ngayakeun neraka Iya, percaya. neraka pitempateun Jelema anu teu iman, teu takwa, ai sawarga keur jelema nu iman. eta Allah geus nyieun neraka nah kudu ku sia atuh Beri salah kaprah. pasti dik labuh bakaku laku nanti gubrak bakaku ahlakna dek jadi hakim sia teh keur naon aya pengadilan atuh Kenaon aya jaksa. da iya atuh da nepi ka diawut-awut hukum teh ti ayeuna hukum adil nepi ka teu bukti Dibulat belit gua. dibulat-belit hukum dijual melikeun karena duit muareng sereng ieu kejadian sapanjang garong dipariksa ku bangsat Beres. Aya ku beres wae. Bener. bangsat lewat bangsat Bangsan. maling teriak maling dianggap lolong raya teh Dianggap bodoh, Pak. dianggap bodoh ieu teh lain zaman tai kotok di lebuan euy Geus kalalarti kan teu bisa ngomong rakyat teh toy. zaman transparan zaman terbuka Ulah lalabora. Allahu Akbar Eta ulah. Ugi-ugi we. Ulah lepas teuing nyarita tewa bisa lumayan. Saya doang. tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge aing babaka modar deuleu Aya kitu sepuder. Bahkan kunyaah. ieu teh bakat tipu ngedur ieu teh nilai juang di dada aing Perjuangan cikan dina hati. keur naon atuh diperingati aing teh nyayang mah di dada Lir cai na daun tales. kahamur-hamur biaya Ari lir cai na daun tales dengan salima. Wa ampun wa. Nya rumasa. teuning Dah. Kasentuh pengintan. Tara sabeledugna nya teh we meureun sieun kalapasan wa ampun wa. Oh, nyarios negara kalampungan. Geus. Hayang cager kaula wa. Menta cager wa, percaya kalau percaya. aing nu ngajadikeun cager saha nu boga cager Allah, nu kagungan cager teh Allah. nah menta ka aing Salah ngeta, salah kaprah. menta ka nu bogana Nun Allah. Kaula menta cager. tong tarik teuing da Allah mah teu budeg percaya Allah maha uninga Percaya. nah tuh cocorowokan bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun kunaon cocorowokan muni gandeng ibadah eleh ku bangsat barek maling cara bebeja nah ari ibadah meni ribut kurang tarik pakai pengeras
ngagandengan batur rep sidakep sineput tunggal mateni bebahanan satur dria satur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa cicing tapi hate ngocoblak putri gelis gagaweran teh capetang tara nyarita capetang di jero hate henteu nyarita kana sungut da eta nu bakal didengeng eta Inung suku ge cek bari paosna. dina hate ge cukup dina hate ge anger teu mati pantesnya gelombangna beda kredit teh kajem marukana iblis teu bogaeun multibim gedang dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim agan pepetetan samia murah paling biing lan jeruk ngani sepi tentrem hartina tentremkeun heula hate akurkeun gelombangna sok saha urek diondang ku anjeun ngan wayahna kudu susuguh heula kumplitan susuguhna si kopi pahit hartina teh cing pahit daging pahang tulang bubur berem bubur bodas sok Eta sesungguhna teh. cing bisa misahkeun mana beureum mana bodas mana nurek diondang ku anjeun dek Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus, Latif, Holik naon anu kudu disuguhkeun tega lara tega pati nying hareupan sagarupa pasoalan anu sakira matak ngarugikeun kana diri ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa pasrahkeun jiwa raga wakafkeun diri anjeun ka anjeunna sok salabarkeun deui dadu anjeunna poloskeun eueuhkeun ujug ria takabur teh bukakeun ulah aya cuaca awon dina mana contohna satelit diapungkeun ka awang-awang cenah ngamonitor anu sakumaha anu ditempona tina satelit laporan kana radar tina radar bejakeun ka unggah imah ka unggah jelema ngan di unggah imah kudu nyadiakeun antena jadi we luar negara katempo geuning lalajo main bola teh kudu ka itu Di imah we gini ya. tapi lamun cuaca awon kana TV na oge gegeberan runyam lieur kaituna ge sok bersihkeun aga mobil lamun kotor bensinna tereh nepina wah kalau minum mogok teu geuning saha anu nepikeun teh kebersihan tingali dina Isra Mi'raj subhana ladzi maha suci anu parantos ngiangkeun ka anjeunna kasucian jiwa melesat bersih sok kapal keur ngebut di luhur halangan iya nyawa jadi teu aya tedeng aling-aling teu aya hahalang bamblas angine weser waduh Nggak? tobat
ampun Maha Guru naon jeung Maha Guru we da moal ngamuridkeun aing mah wah mah tos moal sieun taklid tos kap engke derek ku Maha Guru guru gitu geus dipajarkeun ngadoktrin aing tersangka geuning teu boga naon-naon hirup teh tak geuning dayana upayana geuning tah teu kudu diucapkeun lah haula teu kudu diucapkeun wungkul tapi ku kertek ku jorojoina oge geus kadangun ku anjeunna geus katingalieun sabab anjeunna maha dina sagalana maha tingali maha uningan jadi we teu lieur